Bismillahirrahmanirrahim. Bi, salawatan yuk. Ya Rabbana. Yalah nurutan we abdi mah nya sugan we ka canap sae. Allahumma katawa sofa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'a bidu'ana. Tapi kalau mereka mungkin menjelaskan tentang wajib. Ayah nu disebut sunat, upami sunat, naon hartosna? Upami urang ngalaksanakeun bakal kenging pahala, saupami ditinggalkeun henteu berdosa, henteu kenging dosa. Contoh salat sunat duha, salat sunat tahajud, rawatib. Eta upami dilaksanakeun pahalana